Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang sadayana. Balik deui kalawan abdi Mica Naila di news poe ieu anu bade maturan anjeun kalawan sagala rupa wartos anu terkini sarta metode. Katut news terkini selengkapna. Pamirsa, atos lumangsungna perundungan sarta pencurian di hiji padumukan di Depok dina Ping 25 Mei 2024. Kamari korban mangrupa saurang awewe anu tos yuswaan keneh 17 warsih. Katut video anu kapanggih. Ditingali di video kasebat korban menuju asik mapan serta dua pelaku langsung melakukan aksi maranehanana. Nanjuna, para wargi sanggeus ningali kejadian kasebat ngudak para pelaku serta pelaku junun ditewak. Korban ngalaman tatu alit serta kaget keneh sanggeus kejadian. Serta di sana atas aya rencang urang, Alex serta raka korban anu bade masihan informasi langkung rinci. Alex, silakan. Hatur nuhun Mica nu ti studio. Abdi Alex ngalaporkeun ti tempat korban. Ayeuna abdi nuju sareng teteh korban. Dupieu sareng teteh saha? Danisa. Iraha jeung di mana kajadian eta kajantenan? Tanggal 25 hari Sabtu kemarin, jam 4 sore dina Jalan Pelita 5. Kronologina naon dina kajadian eta? Adik abdi leungeut keur pulang, tiba-tiba dipagawe ku kakak kelasna. HP-na diambil sareng tasna oge. Sanggeus eta adik abdi ditajong jeung ditendang. Keadaan korban ayeuna naon? Adik abdi ayeuna dirawat di rumah sakit, awakna remuk jeung ngalaman trauma parah. Kumaha tanggapan anjeun ngeunaan kajadian anu kajantenan? Abdi nyuhunkeun keadilan jeung nyuhunkeun tindakan pelaku ampe pelaku jera. Oke, hatur nuhun. Langsung wae dialihkeun ka studio. Terima kasih Alex. Luhur informasina. Sarta wartos tadi sekaligus nutupan perjumpaan urang dina news siang ieu. Abdi Mica Naila ngawakilan sakru abogaan dan terima kasih serta dugi pendak.